Di sini saya mau ngajarin kalian tentang aksara Sunda baku. Nah, bentuknya dia kayak gini. Aksara Sunda baku ini aksara yang paling umum dipelajarin ya di sekolah sama buat pelang nama jalan. Nah, di sini saya mau ngajarinnya pakai bahasa Sunda ya. Jadi silahkan ya. Nah, oke, kita mulai pakai bahasa Sunda. Teh ya kusararia dulu nya. Dina aksara Sunda teh aya ieu vokal sora A. Teh teh geus babawa ti dituna. Geus ti dituna juga kieu aya A. Mata kalau mau nulis jika kecap eh bawa tak kusararia tangan ba tuluy tangan wa tah geus kaharti meureun aya namanya tah jadi teh hiji sora teh ba ieu wa jadina bawa jadi tuh kudu nambahan deui a ieu mah a mandiri vokal mandiri teu meunang dihijikeun jeung ieu tah nah teu meunang tak kieu engkena lamun sararia nulis kecap bawa tuluy maksakeun mantangul hayang make ieu nya vokal mandiri take jadina kieu tangke ieu dibacana teh kalakah jadi ba a wa a nya tong sok disarwakeun jeung aksara laten laten mah apanan b a w a ab a au a ieu mah ba a wa a tah sakuduna mah juga kieu tah ngarti meureun nya tatuluy di dieu aya angka sarua lah ai nulis angka mah sarua wae jiga aksara laten nya jiga nulis misalkeun 2002 tangan 2 0 2 deui tah ieu genep geus kitu hungkul tanaha ieu aya deui vokal naon bedana tah sok deuleu nya ieu mah paranti ngubah vokal a di dieu misalkeun nya ieu teh bawa tuh yang jadi biwu misalna tulis heula ba abuskeun ieu tah ieu jiga harokat Arab lah nya deun-deun di luhurna tah ieu teh geus jadi bi nya ulah dibaca bayi bi ieu mah lamun hayang bayi kieu tah make vokal mandiri tah ieu bai ieu mah bi tah sarua aja ieu ge misal jadi bu bebo be tah ieu titik-titiknya deuleu ku sararia tah ieu aya di belah mana ieu di kenca nya tulisna di kenca montong di katuhu mun katuhu mah ieu o nya tah ieu di luhur tah ieu tulisna di handap tah ieu di handap ieu rada kagigir di luhur gitu nya misal tah ieu di dieu meureun sararia da teu ngarti ya barlet da sia mah nya ieu teh eng tah ieu ra ieu nah tah ieu nya paranti nulis eng paeh nya misal nulis tah ieu teh ba nah abus ieu tepelkeun di dinya jadi bang tulis deui ba misal bi eng jadi bing sarua jiga beng bong beng gitu ge tah bedakeun antara e jeung a ieu mah e jiga nulis awewe ieu a nya salah ieu a tah ieu we jadi awewe gitu mun ieu mah jiga nulis genep ieu ga ieu ieu na ieu jadi gene ieu pa tuluy kumaha maehan sora a dina pa ieu teh tah jadina kan apanan genep pa tah pake ieu ngaranna pamaeh tah naon nu dipaehan nya eta sora a nu di dieu teh dipaehan tah nu asalna genep pa dipaehan jadi genep paeh a na tah kitu ngarti kan nya kacida we teu ngarti mah nya tatuluy ieu sarua jiga eng misal nulis modar
ieu ma nya jadi mo, ieu da make r jadi modar gitu. La lara jeung ya nya misal nulis plak nya ieu pa embuskeun ka handap tah ieu teh jadi plak nya tah si ieu teh diteundeun di handap pa teh jadi plak tah kitu hungkul. Oge sarua oge misal braga ieu ba handapna jadi ra jadi bra ieu ga tuh braga teu ya sal kiara ieu ka ieu ya jadi kia ieu ra kiara ieu ha misal ieu ieu ha jadi gitu bah beh boh bisa itu hijikeun tah misal nulis kieu ieu misal ieu bu jadi ieu jadi buh gitu sok meureun bisa da geus gerde maneh teh atuh da bisa meureun ngarti aksara Sunda kieu mah babari da tah bedakeun ieu ge sarua ieu 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 gitu hungkul ieu ha ieu aya nya misal nulis nyata atawa nyai bisa ieu aya fa tuh sok ku sarerea diajar nya geus mun aya nu rek ditanyakeun sok tanyakeun dina kolom komentar tong ngajeredog wae.